lain barudak aing aya deui eta aduh anjir aing kakara ningali deui piti Kang Dodi karek muncul deui Kang Dodi aduh kumaha Kang sehat anjing beuki dieu teh kalau begitu sehat Kang Dodi mah anjing aya nareta aing mah Kang Dodi memawa sepeda dina pitina teh nepikeun ka jalan sawah da eta cenah aing mah daripada nginjek jalan menang Padedi Mulya di Gubernur Jawa Barat lebih baik aing naik sepeda we ka sawah kumaha sia we Dodi ah aing teu pararuguh sia mah aya jalan nu alus sia mah da eta boga sifat sirik sia mah tuh da Kang Dodi cek aing mah Kang Dodi tong loba ting sifat sirik Kang Dodi pokoknya lamun Kang Dodi hayang jadi pejabat sok ngomongna anu bener ku aing didoakeun ulang bisa teh ngagogoreng ka batur Kang Dodi arek kumaha jadi pimpinan Kang Dodi ai bisi Kang Dodi arek nyalonkeun mah sok kurang didukung sok kurang didoakeun gitu nya anu penting mah bener kelakuanana ai Kang Dodi mah tuh da arek kumaha jadi pejabat arek kumaha jadi pemimpin eta we jalan pada naonnya pada jalan menang Padedi da mung nincak lain lah Kang Dodi kumaha pikiranana Kang aing mah jika nanti Kang Dodi mah ya lewat sawah mawa sepeda teh jika nanti era si eta mah Kang Dodi mah era kamari boga hutang ngopi jika nanti teh ngopi teu mayar jika nanti jadi nanti lewat sawah gitu Kang Dodi anjing